Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita nu katunda dina judul ning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kumaha atuh Dararamang mitra? Alhamdulillah atuh upami Dararamang maeta nu disuhunkeun siang kalayan wengi. Sumaga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang usurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda. Pedaran kang tile kasapi kuwanci dina mangsa medarkeun kaayaan Nyi Sawitri anu mana harita parantos mulang deui ka imahna. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumaga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui kusadayana. Kang Sarkum. Nyi Sawitri ngageroan kasalakina tapi Sarkum teu nembalan da keur tibra. Ningali kitu serengeh seuri gap kana simbut anu ngalumbuk, rap disimbutkeun kana awak Sarkum. Gek diuk di sisi ranjang panu neuteup kana beungeut salakina. Geus kitu goledag ngagoler gigireun panon kucap kiceup neuteub lalangit. Pikiran ngalayang hate ngagremet ambek ka Oding anu peuting eta teu hasil di ala nyawana. Awas ya Oding, peuting Kesya pasti bakal modar. Nyi Sawitri ngancam leungeunna dipeureupkeun meuni ti kakareket bakat ku ngarasa gemes ka Oding. Geus kitu krelek heai panon burahay beureum. Repeureum teu kungsi rilai tuluy sare tibra. Kaayaan harita geus subuh. Urang lembur Cibubuay geus loba anu nyararing satuluyna ngabring arindit ka masjid. Mitra kaum dangu, kocapkeun deui Bah Mod jeung Ma Omoh. Duanana harita teh keur ngaharep-hep di jero simbut bari ngadedengekeun kayaan di luar. Anu di tengah peuting keneh estu mata keung jeung geuman. Samala duanana nepi ka teu bisa reup sare da puguh loba dedengian anu mataksieun. Tapi saenggeusna kadenge sora hayam jago reang kongkorongok sarata bedug ditakwal di masjid. Nya kakara duanana pating kuliat, ate ngarasa ngemplong simbut anu ngarimunan awakna dibukakeun. Korejat Ma Omoh cengkat jurut turun tina ranjang durusuhan. Reka mana? Nah, meni durusuhan kade labuh. Lain reka mana puguh kami teh hayang kacai ieu. Kurak ieu geus teu kuat nepi ka asa berat hayang ngahampangan asa di ujung tanduk. Walon Ma Omoh gura giru muru kana panto.
Oh, hehehe, kutan teh hayang kacai. Montong sore da teu lucu. Make ulah seuri sagala di tahun deh. Dawah larangan seuri mah bebas. Hehehe, kade ta samping merosot. Ceuk Bah Omod bari melong ka bojona anu keur leumpang meniti paparetot. Geus teu ngomong wae. Kehola kami rek kacai beusi kawer-weran. Tembal mah omoh tuluy kaluar ti kamar kebat muruka tukang. Satuluyna kenceling indit kapancuran da puguh teu kuat hayang kacai ti peuting kene ditahan. Ningali kitu korejat Bah Mod oge hudang juru turun tina kasur. Koloyong leumpang tuluy nuturkeun bojona kapancuran da sarua hayang kacai. Sakalian rek abda satuluyna ngajalankeun salat babarengan kalayan husu ditumbuk wiridan. Geus rengse duanana muruka dapur. Gek dariuk dina jojodog gur mirun seuneu barina heurcai kana seeng. Kop kana sampe meunang ngala kamari terus dideangkeun dibulak-balik sangkan teu tutung. Rung ngarobrol nyaritakeun kajadian tadi peuting. Lain abahna nah peuting teh saha nya anu gegeruan ka anak urang. Ma Omoh ngamimitian muka carita ngajak ngobrol ka salakina. Ya eta duka teuing atuh dah oge teu apal kana suratna. Arinya nih kira-kira apal atawa henteu? Ya eta kami oge henteu da geuning kitu sorana teh beut ngirung mataksieun. Jeung lain hakayaan tadi peuting mah tuning mata keung jeung geueuman. Loba sora-sora anu kararitu. Sora anjing babau jeung sora manuk jurig anu patemalan. Poa-moa anu ngageruan si Ujang anak urang teh lain manusia abah. Heuh kitu sigana mah. Anu mata kawana oge beda karasana. Buah-buah anu gegeruan ka anak urang teh siluman teh awewe kajajaden. Da kitu jeung beja mah di lemur urang teh ayeuna keur aya bangsa siluman anu nyamar jadi manusia. Sarta manehna sok nyeret getih jalma atawa getih domba. Buah-buah eta setan teh keur ngadodoho si Oding anak urang. Ceuk Bah Omod hatena ngarasa hariwang. Inggis aya siluman anu keur ngadodoho ka anakna. Da puguh geus ngadenge bejana ti Oding kitu deui ti urang lembur anu sejena. Lamun di lemburna ayeuna teh aya bangsa siluman anu nyamar jadi manusia. Nya kitu pikiran kami oge abah. Ari si Ujang nah ka mana wayak kieu can aya kene mulang. Hari peuting nyaritana rek ka mana cenah? Tanya Bah Mod ngareret ka bojona. Apaan geus disebutkeun rek kagaduh ronda bejana mah. Tapi naha wayah kiwari can balik? Terus ka masjid meureun disambung ngadengekeun palebeda wah. Nya meureun sigana mah kitu. Walon Bah Mod jep duanana jarempe. Sora seeng nyerengseng cai tereh ngagolak. Seuneu dihau ngabebela da puguh suluhna gararing. Sabot keur kitu kana panto hareup aya anu kaketrok bari gageroan. "Mak. Mak, punten buka panto, Mak." Ceuk anu di luar gageruan ka Ma Omoh. Kawasna mah anak urang sorana mah. Sok kaditu gawat buka. Nya kawas nama si Ujang. Jung Ma Omoh cengkat koloyong leumpang muruh kana panto hareup. Sanggeusna nepi kolotrak muka panto reket berai muka. Ujang hawayah kiwari menikah kara balik. Nah ngobrol ke naon atau diganuronan teh. Ayaku betah-betah toing. Ceuk Ma Omoh bari melong ka anakna anu keur ngajanteng nangtung. Lain tos ti garuronda, Mak. Tapi abdi teh kakara balik ti rumah sakit. Walon Oding bari neuteup ka indungna. Balik ti rumah sakit nah aku naon hidup teh gering. Tanya Ma Omoh bangun hariwang. Henteu, Mak. Abdi mah ka rumah sakit teh ngajajabkeun Nyi Sarah. Nah aku naon Nyi Sarah teh gering. Sanes Nyi Sarah tapi ambu une. Oh indungna nah gering naon. Ma Omoh tetelepek lantaran hayang nyaho. Nang waka diajak ngobrol di luar atuh. Kapan sidik kakara datang si Ujang teh? Matak naon cenah asup heula ka jero imah. Ceuk Bah Mod ngagerau di dapur bari ngabulak-balik peuleum sampe.
Ayo nepi ka pohosok atuh jang gawat asup ka imah. Ceuk maomoh nita asup. Sup oding ka jero imah gebrug panto dipeundeutkeun. Koloyong leumpang buru ka dapur nyamperkeun ka bapana anu keur siduru. Kumaha jang dedengyan teh hidup kakara balik di rumah sakit? Tanya Bah Mod bari neuteub ka anakna. Mohon kitu Bah. Abdi teh nembe wangsul ti rumah sakit. Walon oding gek diuk dina jojodo gigireun bapana. Nah geuring naon abu neh teh? Nu mawi eungap panyawatan ti Abah. Heeh, da sok eungap wae ambu uneh mati baheula oge. Lamun geuring teh da boga panyakit asma manehna mah. Tembal mah omoh bari nyiukan cai tina seeng anu geus ngagolak. Nya tuluy atuh diasupkeun kana teko nepi ka pinu. Puruluk di auran enteh geus kitu dekul nyieun cai kopi 2 gelas keur anak jeung salakina. Sor diasongkeun. Terus ayeuna abu neh di mana? Nah geus dibawa deui balik atawa tuluy dirawat di rumah sakit? Nu mawi teras dirawat Abah. Nah kumaha mimitina pangna bisa dijajabkeun ku hidup ka ditu? Tanya Bah Mod bari melong ka oding lantaran hayang nyaho. Nu mawi kieu Abah. Wengi teh nalika abdi bade angkat ka Gadu Ronda. Di setengahing jalan amprok jeung Nyi Sarah teras ditaros. Ieu lalakon anu salengkepna mah. Barabat oding nyaritakeun kajadian tadi peuting ti mimiti turun ti imah. Maksudna rek indit ka Gadu Ronda. Tapi di tengah jalan sacara teu dihaja amprok jeung Nyi Sarah. Sakabehna ku oding diceritakeun di tetek daya anu kaliwat nepi ka harita. Tah kitu lalakon wengi tadi teh. Oding mungkas sakabeh lalakonna. Oh gitu. Oh nya syukur atuh hidup bisa nganter ke rumah sakit. Sabab lamun henteu karunya Nyi Sarah da geuning sanajan ngora keneh oge da teu boga salaki anu bisa diandalkan. Jani lamun aya nanaon ngan ukur sorangan we kan itu kan ieu teh. Mangkukna oge emah panggih jeung manehna teh keur kukulintingan yangan jalma anu digawe. Nu mawi kitu emutan abdi oge karunya ka Nyi Sarah. Walon oding ngajawab sajujurna. Lamun hatena ngarasa karunya ka Nyi Sarah anu hirupna geus lila nyorangan taya batur pakukumaha. Terus naha tu ayeuna beuh ditinggalkeun? Nu mawi abdi teh wangsul heula Bah. Margi mobil Mang Udung tantos bade dianggo ka pasar narik sayuran. Nya atuh abdi teh tadi subuh kene oge gura-giru wangsul ngantunkeun Nyi Sarah sareng Abu Uneh di ditu. Mung bae engke sonten abdi teh kedah ka ditu deui. Nah ka ditu deui rek naon atuh? Nu mawi Nyi Sarah nyuhunkeun tulung supados mangnyadakeun bekal sareng anggoan, supados mangnyadakeun bekal salin anggoan kanggo salami di ditu. Tajeuna teh talatah kabi inem sangkeun disayogikeun. Engkin pasosonten ku abdi bade dibantu deui ka ditu. Walon Odi ngajelaskeun kalayan Daria sareta dibarandungan ku indung bapana. Geus dibenyakeun ka biinemna. Parantos nembe. Sakantenan abdi nyanggakeun mobil ke Mang Udung. Nya terus nyimpang ka biinem tak gitu. Nyari hidup teu capek kitu lamun ke sore balik deui kan itu. Nyari capek mah pasti atuh Mbak. Ngan bae abdi teh ngarasa karunya ka Nyi Sarah. Samalah tundu ieu tidak saputing jeput abdi teh can kungsi saresa kerejep-kerejep acan. Oh nya geus tang tutunduh. Anu mata geuat ka ditu sarekeun. Ceuk Bah Mod nita sare ka anakna. Da puguh karunya bisi tunduheun. Ae ke heula ujang ulah waka sare. Eta cikopi inum heula ngara seger. Jeung deui aya anu rek ditepikeun ka hidap. Maomoh gancang nyarek. Nah aya naon Mak? Tanya Oding bari melong ka indungna. Kieu ujang. Puguh oge aya kajadian anu mataksion di dieu teh. Aya kajadian anu mataksieun. Nah kajadian naon kitu Mak? Anu matak kieu ujang. Tadi peuting sajigna hidep init ka Gadu Ronda. Tah teu lila harita ka dieu aya anu datang sarta gagarowan ka hidep nita kaluar. Tapi teuing jelema teuing lain.
aya anu datang. Tapi teuing jelema teuing lain kumaha maksudna ieu teh? Tanya Oding tarangna kerung. Iya Ujang, peuting tadi teh aya saurang jalma gagaroan kahidap. Sarta maksa nitah keluar. Tapi duka saha da mah oge teu apal kana sorana. Kadatangan manehna teh dibarengan ku angin anu ngaguru jeung sora anjing babaung. Kitu deui manuk jurig beuring pating karyak tina suhunan imah. Nepi ka emak jeung si Abah ngarimunan maneh ku simut. Udah awahing bakat ku sieun. Bisa hudang sote bieu we sanggeusna subuh. Heueuh kutan kitu nya mak. Nya kitu. Tah tanyakeun we ka Bapak Hidap ngora. Nah nya teh bah. Oding ngareret ka bapana nu keur nyait beuleum sampe di wadahan kana piring seng. Sor diasongkeun ka hareupeun anakna. Nya bener kitu Ujang. Peuting teh aya anu ngageroan kahidap. Nah sahanya Nya duka teuing. eta sorana istri atawa pamaget bah. Nya ari nilik kana sorana mah kawa sora awewe. Nya mana? Jawab Mod tuluy tumanya ka bojona. Bener sorana mah awewe. Tapi kitu geuning ngirung geus tuning mataku kurayon. Ieu bulu punduk nepi ka carengkat sakujur awak pating saryak paranas tiris kawas kana tangan ku jurig cai. Walon mah omoh bari ngusap pundukna. Heueuh kutan teh kitu nya. Ceuk Oding meuni olohok ngadenge beja kitu teh. Bener Ujang kitu. Alakon salengkapna mah kieu gorayo. Darekdek mah omoh nyaritakeun deui kajadian tari peuting. Sakabehna nu kadenge jeung kalaman dicaritakeun taya nu kaliwat sarta taya anu disumput-sumput. Tah kitu Ujang lalakon salengkapna mah. Oh kitu. Ceuk Oding pondok sajongjongan teu cacarita. Tarangna kerung bangun keur mikir. Hatena ngarasa heran habet aya anu gageruan ka manehna. Sarta teuing saha jelemana lantaran indung jeung bapana teu apal kana sorana. Ujang anaking. Omah teh syarat ayeuna kade hidap kudu ati-ati. Lantaran emah teh ngarasa hariwang sok bisi aya jelema anu boga niat jahat ka hidap. Komo deui apan kamari beurang hidup teh geus riributan jeung jang sarkum alatan pasoalan pamajikana. Ceuk ma omoh nyaritana daria pisan. Da puguh melangka anakna. Tapi da pasoalan eta mah tos beres mak. Samalah abdi Pak RT kitu deui Mang Udung tos menta dihampura kamari teh. Sarta manehna teh daek narima sarta kasaksian ku sararea anu araya. Nya ari hareupeun mah tapi saha anu nyaho tuh kangeun mah manehna teh masih kene ngagremet ambek ka hidap. Satuluy nangin leungeun batur pikeun nyilakakeun hidap. Da mah lu batu santeuna manehna teh masih kene tegenah alatan pamajikanna disangka siluman. Anu mata kade ka hareup mah lamun nyarita antawa nyieun tinakan teh tong sok ngagabah. Sagala rupa kudu dipikir heula kalayan apik. Ceuk ma omoh bari neuteup ka anakna. Ulah waka sok goreng sangka dina naon teh mana. Kade make jeung nu dingin jeung leungeun sagala. Ongkoh cenah bionitah ati-ati dina nyarita. Tapi bibir sorangan teu dijaga kos netizen. Tembal bah Mod teu panuju kana caritaan bojona. Anu jelas ngabogaan sangkaan goreng kasarkum, tapi teu dibarengan ku bukti anu pasti. Poho kalepasan. Tapi kira-kira caritaan mah teh aya benerna atawa henteu lamun boga sangkaan kitu. Lamun si sarkum nepi ka aya pikiran kadinya mah moal asana. Ari sabab abdi apal pisan kana sifatna. Ya sanajan lamun ambek bener sok lilajeng sok neteuli. Tapi asa pamohalan ari nepi ka boga niat hayang nyilakakeun maka abdi. Ngan anu ku abdi dicuriga teh kawasna dina peuting tadi aya bangsa siluman anu datang ka dieu. Benar boa kitu siluman anu datang teh. Meureun awewe kajajaden teh ya Ujang. Manehna datang sabab nyaho lamun hidup ayeuna keur nalungtik ka manehna. Anu mata kade omat kudu hati-hati. Samalah bejaan Pak RT jeung Mang Udung ulah cileureun kitu. Palaur bisi kabongohan.
Lantaran ari manehna teh siluman anu bisa ningali ka urang. Sedengkeun urang apan teu apal ka manehna. Bener Ujang caritaan indung hidup teh. Kade umat syarat ayeuna mah kudu hati-hati jeung waspada. Lantaran Abah oge yakin lamun eta siluman ayeuna keur ngadodoho ka hidup. Sareta boga niat pikeun ngabinasa. Ari sabab teu suka alatan hidup geus wani narungcik ka manehna. Ceuk Bah Mod milu nimbrung hate leutikna ngarasa melang kanu jadi anakna. Laras Abah, Mak, ti saret ayeuna abdi kedah hati-hati jeung waspada. Tapi abdi teh tambah penasaran. Nah saha sabenerna awewe kajadian siluman anu matuh di lembur urang teh. Wah, sigana bakal hese lamun urang hayang bisa nganyahwankeun ka manehna mah. Samalah tong boro-boro urang apan ceuk hidup bah ukim sorangan oge anu kasebut luhur elmuna. Teu bisa nganyahwankeun. Laras Abah kitu pisan. Bau Kim oge teu bisa nganyahwankeun ka eta siluman. Margi saur anjeunna, sanaos tos diimpleng sababaraha kali oge angger bae poek teu aya nu katinggal. Walon Oding bari neuteub ka bapana. Aduh, kayak kieu mah cilaka atuh lemur urang teh. Lantaran lamun urang teu bisa nganyahwankeun ka manehna. Nya geus pasti isuk pageto bakal aya deui korban anu sejen. Tah laras kitu mak anu janten kahariwang abdi Pak RT sareng Bang Udung teh. Nu mawi abdi tiluan saenggalna ngadamel tindakan ucara nalungtik saurang jalma anu dicuriga aya bedana ti nulian. Nya maksad mah pikeun nyegah sangkan ulah aya deui korban. Ari maksud hidup mah kaharti kumaha oge. Tapi ari buktina geuning kalah matak ngadatangkeun pasoalan anu anyar. Anu matak geus lah hadena mah ulah pipilueun kana urusan eta. Ceuk ma omoh teu ngomong deui. Geus kitu magap kana bobo kocopong tuluy ngentepan wawadahan kotor terus diasupkeun. Satuluyna dikelek, rigidik dibawa ke pancuran rek dikumbahan. Ari Oding jeung bapana prung neruskeun deui ngobrolna bari nginum cai kopi. Lalauhna beuleum sampe. Wanci harita geus isuk-isuk. Panon poe meletek di belah wetan hawa karasa tiis nyerep nyecep kana awak asa tembus kana tulang mata kabulusan. Dina kayaan kitu. Sakumna urang lembur sakabehna geus nyararing. Saware aya nu geus arindit ka tempat pagaweana masing-masing. Tapi aya oge anu cicing di imah rek lunta teu kuat ku tiris. Dina kayaan kitu. Oding harita turun ti imah terus lempang ngagedik bangun rusuh rek ngajugjug ka imah Pak RT. Sareta kabenaran Pak RT can indit ka mamana. Nya atuh barang nempo Oding datang langsung dibagiakeun kalayan somea. Gek duanana dariuk ditepas imah. Pak RT langsung harita nanyakeun kayaan ambu uneh anu peuting tadi dibawa ka rumah sakit. Sabab hayang nyaho kana kaayaana. Nya atuh teu talangke ku Oding diterangkeun sakumaha nu geus dicaritakeun ka Bak Mod jeung Ma Omoh tadi. Lamun ayeuna ambu uneh dirawat di rumah sakit. Ditungguan ku anakna Nyi Sarah. Saterusna Oding nyaritakeun kajadian di imahna. Lamun peuting tadi aya sora awewe anu ngageruan ka manehna. Sareta maksa ditah kaluar. Ngan hadena Oding teh keur eueuh. Sakabehna ditepikeun ka Pak RT taya anu kaliwat. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku indung jeung bapana. Ngadenge beja kitu puguh bae atuh Pak RT reuwas. Lantaran hariwang ka Oding palaur bisi aya siluman anu boga maksud hayang ngala kana nyawana. Nah bener jang Oding tadi peuting teh aya anu datang ka imah? Tanya Pak RT bari neuteub ka Oding sedengkeun hate ngadadak jadi deg-degan. Nya bener atuh Pak RT. Piraku kuring ngabohong sagala. Ngan hadena we eueuh dalamun segaya mah boa kumaha nasib kuring ayeuna. Jadi aya untungna atuh ujang indit ke rumah sakit. Da lamun segaya mah moal boa ngalaman nasib jeung Jang Iep katut Jang Ajat. Da geus pasti awewe anu datang ka imah ujang teh siluman. Sababa sapeuting tadi kumang oge karasa. Teu lila ti sabada ujang indit kaayaan lembur teh betrobah jadi asa keung jeung geuman. Sarta loba sora-sora anu matak sieun. Samalah batur oge loba anu ngadarengeun.
Bener PRT hadena kuring keur eueuh peuting teh. Taku sabab kitu ti saret ayeuna urang tiluan omat kudu leuwih hati-hati jeung waspada. Bener Jang Oding. Nuhun geus ngabejaan ka Mang sarta tangtu Mang oge rek hati-hati ayeuna mah. Lantaran palaur bisi eta siluman teh ngadodoho kana nyawa urang. Walon PRT nyaritana daria pisan. Hate ngarasa keung melangjeng hariwang palauraya siluman anu ngarah ka dirina. Nya Mang kitu cing hati-hati omat bejaan Mang Udung. Tangtu kumang rek di bejaan. Tapi engke da ayeuna mah keur eueuh jelemana oge keur indit ka pasar. Nya engke bae lamun geus balik PRT omat ulah henteu. Hayu atunya kuring marek balik tunduh ieu teh hayang sare. Tangke pas sore rek indit deui ke rumah sakit. Nganterkeun salin ka Nyi Sarah. Ceuk Oding amitan ka PRT samalah tuluy ngereleg ke Aida pugu tunduh. Sok atuh ka ditu rek balik mah Jang. Jawab PRT. Oding nangtung tina diukna saterusna ngaleos indit ninggalkeun eta imah. Dijajabkeun ku paneuteu PRT nepi ka ngilesna palebah pengkolan. Oding harita terus ngagedig leumpang muru ka imahna. Teu kacatur di jalana. Tekung silila oge geus nepi kebat ka tukang tuluy kuku masuk ku geus kitu sup ka jero imah. Gok amprok jeung indung nama Omo sedengkeun bapana geus indit ka sawah. Jangkop geura dahar kadinya. Ceuk Ma Omo nita dahar ka anakna. Moal wakama can hayang. Walon Oding bari melong ka indungna. Nya kajon atuh ari kitu mah da geus sayangi sangu mah. Tinggal nyokot sorangan. Ari bieu geus di mana Ujang? Terus nepungan PRT. Ma, abdi mah tunduh ieu teh hayang sare. Pek we atuh reng sare mah. Mama rek nutu teu boga meas. Tembal Ma Omo tuluy ngaleos ka tukang. Sedengkeun Oding sup ka jero kamar. Sanggeus disalin baju goledag ngagoler dina kasur teu lilareup sare tibra. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam teu karasa ngarayapna kanyahoan harita teh geus bada lohor. Samalah Oding geus nyaring tuluy ngaleos ka pancuran. Brus mandi bebersih. Rengse mandi dekul disalin baju prak ngalaksanakeun salat lohor kalayan khusu. Rengse salat dekul dahar bareng jeung bapana. Anu harita teh kakara balik ti sawah. Urang kocapkeun sorena. Kirawan cibada asar, Oding geus kenceling deui indit ke rumah sakit, mawa salin keur Nyi Sarah jeung Ambu Une. Cag urang tunda heula Oding anu harita teh keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang kocapkeun deui Nyi Sawitri. Anu harita teh keur diuk sorangan di teras imah. Panona anteng melong ka buruan ningalikeun hayam bikang anu keur arulin di buruan bari ngasuh anakna. Sedengkeun sarkum salaki nawayah kitu can balik da pugu sok kaditu kadieu udar-idar nyiar hayam jeung domba. Sok sanajan geus loba pagawena, tapi keukeuh bae masih keneh sok kakurangan tenaga. Ari sabab ti poe ka poe usahana teh kalah tambah maju. Samalah ku ayeuna usahana lain ngan sakadar kana hayam jeung domba. Tapi oge sarkum ngajalankeun bisnis anu sejena kaasup dina bidang jual beli mobil. Sarta sakabeh usaha anu dijalankeun tara aya anu gagal sakabehna lancar. Anu matak teu heran lamun kaayaan hirupna beuki tambah beunghar. Tanah sawah geus aya kana sababaraha gundukna sarta ampir aya di unggal tempat. Kitu deui imah geus boga aya kana tiluna kabeh aralus. Nya ka mana ari Kang Sarkum? Poyak kiwari can aya keneh balik. Pagaweana sapopoe hayo we udar-idar neangan duit. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Panon angger neuteup ka pakarangan.
Sakapeung mah tuning mata keran mikirana. Nah ari anu ngaranna manusia resep pisan kana duit. Sok padahal duit Kang Sarkum geus loba. Kitu deui harta bandana teu kurang. Tapi nah teu cukup kitu. Tetela anu ngaran manusia teh sarakana leuwih ti bangsa siluman. Samalah buktina kasaksian ku aing sorangan. Sok loba jalma anu ngadon ngahaja datang ke tempat aing. Anu tujuan arek menta kabeungharan ngadon munjung ka bangsa siluman. Lamun dipikir kadinya, nyaan loba anu teu waras. Nyi Sawitri teu sadar gegeren dengan ngomong sorangan. Da puguh eueuh batur ngobrol. Lantaran hari tadi imah taya sasaha aya oge tetanggana anu sok babantu beberes. Tapi wayah kitu geus balik deui. Sakabeh pagawean geus rengse. Sedengkeun maanah mitohana ku ayeuna mah lolobana cicing di imah Titin maturan anu keur gede beuteung. Lantaran hariwang bisi karasa beurang peuting. Kudu kumaha geus kieu aing teh bararosen. Nah mending indit ka imah Titin kitu ngarah aya batur ngobrol. Sakalian hayang ningali. Nah kira-kira nalila keneh kana waktuna ngajuru. Keun sia. Lamun geus nepi kana waktuna eta orok bakal jadi milik aing. Kawasna ngeunah getihna amis jeung seger matak jagjag kana awak. Nyi Sawitri nyi kikik seuri tapi teu lilajep jempe tuluy culang cileung sabab bisi aya jalma sejen anu ngadenge. Tapi tetela eueuh sasaha. Di jalan sepi taya jalma anu ngaliwat saurang-urang acan. Jung Nyi Sawitri nangtung maksudna marek asup ka imah. Tapi bareng jeung kitu gerung kadenge sora mobil asup ka pakarangan. Tah geuning Kang Sarkum datang. Ceuk Nyi Sawitri tuluy ngalieu keret kana mobil. Breh katempo Sarkum salakina geus balik. Puguh bae bunga seleundeun nyampeurkeun. Nah meuni sonten Kang wangsul teh. Ya eta puguh akang teu loba gawe. Walon Sarkum juru turun ti mobil gebruk pantona dipeundeutkeun. Da akang mata waleh kitu sade dinten oge. Ngan riweuh jeung riweuh wae loba gawe. Nepi ka poho kana waktu. Har apa akang teh usaha nya rejeki keur kahirupan urang. Ya kahartos ku abdi oge dina hal eta mah. Akang sapopoe digawe teh kanggo nyemponan bubutuh urang sapopoe. Tapi apan tos seueur Kang? Piraku teh cekap apan harta banda sakitu tos ngaleuya. Nya memang geus loba. Tapi sanajan kitu piraku akang teh kudu cicing wae di imah. Jeung na deui salila kasempetan usaha aya mah matak naon lamun dijalankeun. Ngarah harta banda urang tambah loba. Walon Sarkum bari ngaleng kana tak-tak bojona. Tapi kenaon Kang harta banda loba-loba teuing. Har make nanya keur naon? Nya keur bekel kahirupan urang atuh nyai. Apantang tuh urang teh bakal kolot moal ngora wae kawas ayeuna. Sarta moal salilana akang teh bisa ngajalankeun usaha. Dari kasabutna geus kolot mah tanaga oge pasti bakal ngurangan. Sajabat kitu apan akang teh boga anak dua jang Panji jeung Nyi Sari. Anu kudu dijujurkeun sarta dirojong kahirupana. Lantaran akang embung lamun barudak anu dua kudu ngalaman hirup ripuh kawas akang baheula. Walon Sarkum nyaritana tandes tur daria. Oh kitunya kahartos ku abdi oge atuh Kang. Nyai akang teh lapar ieu teh. Ti beurang keneh can kaburu dahar. Dari weuh ku pagawean. Ya mangga pami lapar mah atuh geura tuang Kang. Da sangu sareng rencangna tos sayogi ngajagrag dina meja. Nya nuhun atuh. Hayu atuh nyai urang bareng ngarah ponyo. Da geus pasti nyai oge can daharnya. Dan nungguan akang. Ceuk Sarkum bari neuteub ka bojona. Sedengkeun Nyi Sawitri ukur unggeg geus kitu duanana tuluy arasup ka jero imah. Kebat ka patengahan gek dari dina kursi yang hareupan meja makan anu pinuh kudaharan rupa-rupa matak kabita. Gek dari dina kursi yang hareupan meja makan anu pinuh ku kadaharan rupa-rupa matak pikabitaeun. Pasakan aralus jeung ngareunah. Da puguh di imah anu beunghar. Ningali kitu puguh Sarkum anu ti tadi geus lapar meuni kumetap. Satuluy nabrak dalahar paronyo pisan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.